diteruskan perjuangan Kangjeng Nabi ku sahabat, teruskan ku para tabiin, teruskan atba tabiin, datanglah dibawa ku Maulana Hasanuddin ka Banten, diperjuangkan ku Maulana Hasanuddin, lanjutkan ku Syekh Maulana Yusuf nyieun masjid Syekh Maulana Yusuf di Banten teh, diteruskan ku putrana sampai ka Mafahil, sampaikan ka Syekh Muhammad kabelah dieuna, diteruskan ai eta ku Abu Abdul Halim, eta teh sinar Kangjeng Nabi nu diteruskan di urang. Ari eta ku Abu Yad Sidahu guru urang sararea, ari eta ku Mama Sanja, ari eta ku Ki Bustomi, ari eta ku Ki Prawira, ari eta ku saantero kiai, eta teh sinar Kangjeng Nabi anu terus malandang Banten boga sejarah lain sakadar di Banten tapi di dunia. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinahing Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in asbat tabi'in, al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, mobil khusus guru-guru simkuring di Tonggoh, mudah-mudahan diparanjangkeun yuswana ku Gusti Allah. Pun besan di Kadumrak, mudah-mudahan anjeunna dipasihan kasehatan ku Gusti Allah. Kici santri guru simkuring sadayana sami mudah-mudahan ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumna para kiai, para ustad nu hadir di dieu oge nu teu halal hadir, urang doakeun mudah-mudahan dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dina raraga li'la'i kalimatillah, yakni nanjeurkeun agama Allah melalui dakwah-dakwah pesantren, majelis taklim, oge berbagai cara dakwah. Sakali deui urang doakeun pemimpin-pemimpin Islam anu nuju darawah berbagai cara, urang doakeun mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, nu dina kasempatan ieu mah di luhur panggung mah sahulu-hulu acan, di luar mah dudu tudu ngatur mobil ambalaya. Kajian polisi mah teu kudu muludan ka dieu ngatur polisi, ngatur mobil bae. Sarua nya ge muludan keneh. Urang doakeun polisi-polisi mudah-mudahan kasalalorga nu bener, amina asli henteu.
tentara-tentara orang doakan mudah-mudahan ke sorga nu bener sih ya. Orang doakan tetap sebab nu jadi polisi kadang-kadang anak kiai, kadang-kadang anak ustad, nu jadi tentara ge sarua ngan lolobana anak jawara lolobana. Bil khusus pisan ka kersana Abu Ya'at, alhamdulillah dina saaya diangkat sekaligus kukula jadi abuya. Eureun muludan turun deui abuyan. Bapak Haji Aat sekeluarga urang doakeun mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di luhur panggung bilih teterang aya Kiai Haji Ato nu kasep urang Cisoka, aya deui Kiai Haji tukang nyeunan samin Kiai Haji Pandi, aya deui Kiai Haji ti Yogyakarta ye ahli bidang cat. Anu asli ye Kiai Haji Supendi AF. Selalu eksis di mana aya maulidan, aya acara-acara rajaban embung tinggalin tilok diajak ilu sorangan. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah dina wengi ieu khususna simkuring umumna urang sadayana tiasa hadir di dieu dina raraga ta'ziman wa takriman ngagungkeun ngamulyakeun kajungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul ayahanda tercinta Haji Arif bin Haji Ali. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saleresna simkuring mah tara diondang acara-acara di Kadumrak Hungkul Patali jeung Besan oge di almarhum Raina nuju Khotaman sareng pupus Patali sareng Besan. Ari di acara-acara muliana mah tara lumantak hapunten ka para kiai di Pandeglang di Serang simkuring mah teu nampi undangan-undangan teu kaburu nama lain ngaji atuh naon belah pokona mah teu kaburu bae. Nah hari ieu bisa ka dieu cenah kiai kunaon kronologina rek dicaritakeun. Sabada pupus Haji Arif abuya di bidang kadu moal kacaletot Haji Arif bamun nyaritakeun kadu urang mah boro-boro nebak-nebak kadu boro-boro urang mah teu apal sama sekali. Nu mentak sepanjang jalan Pandeglang kula pernah meuli kadu jeung Pak Haji Agus Haji Pendi jeung rekan-rekan satolombong alhamdulillah. Barang dibawa ke imah anak incu geus kararetap muantep cenah. Bukan hiji petot, hiji buruk, nu hiji ngora, tinggal hiji deui cak anak ieu meureun hiji deui. Masyaallah atah. Horengang orang Pandeglang teh kelas penipu kelas kakap. Nipu. Ya Allah ya Rabb. Nu jelas mah lain nipu kula nu bodoh nyanana nipu atuh akur. Ya Allah ya Rabb. Pengalaman meuli kadu geus hiji balik ziarah Banten balik meuli oleh-oleh meuli kocapi. Masya Allah marucung kocapi marucungna luar biasa mantap jasa dibukangan 5 eusina di jerona kararas kabeh. Iya batur ate beres ya. Gusti Allah tak bodoh orang teh nyana meureunanan mintran urangna bisa dipintran atau seperti eta ngan eueuh masalah seni dagang seperti eta.
dia barang ditanya nu dagang nama ustad sakitu ge di Pandeglang mah ustadna eta. Sakali deui para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sabada maut almarhum Haji Arif setahun kemudian kenalah jeung Haji Aat, setahun kemudian ngaji nyana ka Cilongok, sugan kulama lalagaan ngajina mimiti pamajikanana dibawa kabeh, berarti lain hiji kabeh makan isi eta mah dibawa hiji moal make kabeh cuma dibawa kabeh, wallahu alam sabaraha nu dikaditukeun mah dua. ya hiji sugan ulama lalagaan masya Allah ibu nage dibawa ka ditu ngaji, samping eta terus silaturahim nyaan berarti ulah nanya kieu sok mau kado tilak ulah nanya kitu ulah geus kitu we pokona mah. Nah alhamdulillah nyambung konsisten ngaji nak berarti bener henteu rek lalagaan. Nah patali jeung haul ti tebih-tebih keneh hayang dipanghadirankeun cek simkuring insyaallah asal sararehat bae. Terus aya titis tulis ti Azali meureunnanan dina wengi ieu sakumaha jangjina rek ngayakeun haulan berikut maulidan, alhamdulillah ku Gusti Allah dikabul. Iyalah bentuk kehadiran simkuring, malah sarimbit si kuring teh istri putra patali alakrab sareng istrina sareng ibuna nemantak ngiring ka dieu kan aya bisik-bisik ulah deketing cenah ka Aat mah emang kunaon gitu pamajikanna dua cenah. Atuh tenang bae sih urusan kos gitu bakal lebih nyajinya atuh malah rek mere ilmu nah atuh gedean aing ilmu kos gitu mah atuh lawan wani mere ilmu kos gitu ambalaya pancena kiai henteu urusanna teh mah perusahaan. Ya Allah ngajina urang nyantai bae lantaran simkuring mah teu biasa ceramah biasa-biasa urang sadugina bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wengi ieu teh urang teh dihadiran ku Kangjeng Nabi, ulah disangka Kangjeng Nabi teh teu hadir, ulah disangka Kangjeng Nabi teh henteu ningalikeun ka urang. Kangjeng Nabi teh hadir, ieu teh lain undangan Aat, ieu teh lain kehadiran simkuring atuh sapira sagede Aat sagede simkuring kobo si eta mah atuh ja alamat lagi lain di kampung Cilongok lain di pasar Kemis mah Cisoka Solear di Cisolear mah lain jelema geus cenah monyet. Tah malam ieu hadir sakieu lobaanana ribuanana ieu teh kehadiran Kangjeng Nabi di kolbu masing-masing. Lamun henteu aya kehadiran Kangjeng Nabi di masing-masing jeung moal daek ka dieu moal daek ka dieu atuh tercatat di benak hati teh aya Kangjeng Nabi janji Gusti Allah memang di diri urang teh aya nur Kangjeng Nabi. Ketika nur Kangjeng Nabi teh ngadenge ngaran Kangjeng Nabi muka hate urang di mana nu aya ngucap-ngucap Kangjeng Nabi, di mana nu rek aya takziman urang teh tergerak sorangan. Lain diundang ku sasaha asli nama diundang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Kangjeng Nabi teh ya khairoman ya mamal afuna, wahai manusia nupang bagus-bagusna nupang mulia-muliana nupang utama-utamana nupang luhur-luhurna, kabagusan, kemuliaan, kehebatan, keutamaan jeung kaluhuranana bisa dibuktikan Kangjeng Nabi teh jadi langit, kemuliaan Kangjeng Nabi jadi bumi, kemuliaan Kangjeng Nabi teh jadi laut, Kangjeng Nabi teh kemuliaanana ngajadi tatangkalan digambarkan ku Kangjeng Nabi kula teh mun teh mah ye laut dijadikeun mangsina sakabeh tatangkalan sadunya dijadikeun penahna
7 lapis langit 7 lapis bumi dijadikan kertasna jang nuliskan kemuliaan kaula jang nuliskan kemuliaan Kangjeng Nabi saat laut beak tatangkalan encan anggeus nyaritakeun kemuliaan Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Nah apa cek Siti Aisyah, cek Siti Aisyah teh Kangjeng Nabi teh kapan Quran lempang Quran hirup. Lamun Quran bae dina Al-Quran dijelaskan ditulis seperti eta moal anggeus komo Kangjeng Nabi nah nu dibere mukjizat Al-Quranul Karim. Mulia amat Kangjeng Nabi, luhur amat Kangjeng Nabi, utama amat Kangjeng Nabi. Pasti kemuliaan Kangjeng Nabi lain rek nyalametkeun jelema di dunia, lain rek nyalametkeun jelema sakadar manusia biasa, lain erek ngaluhurkeun pangkat di dunia, tetapi Kangjeng Nabi mah rek nyalametkeun di akhirat nu ukuranna dibelem di neraka bakal disalametkeun jadi ka sorga. Masya Allah, iyalah kehebatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung urang jadi umatna kabawa mulya ku mulyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, aya hiji jelema masantren, geus masantren tuluy manehana ngalalana. Masantren teh sakadar ngaji alfiah maleutik, sakadar ngaji johar maknun mah ku santri mah sakiceut, ngaji samsiah mah lah atuh sapira samsiah malah di Pandeglang mah anak negeri ngaranan Siti Samsiah atuh babari mah nungaran ukudul juba nungaran jamul jawame eueuh nanaonan ku santri mah komo Pandeglang Serang tangkal kiai tangkal ustad kebon buya ieu Serang Pandeglang Rangkas Bitung urang tangerang mah santrena teh kapan ka Pandeglang boh itu lain lalagaan masantren teh ka Serang ka Pandeglang Rama Simkuring pun Rama atupan masantren tadi di itu di Kiai Prawira ber ngarencang sareng Ki Bustomi almarhum almaghfurlah tah di kulon ngaji teh mantak dek ngaji naon atuh di kulon mah nu ngaran ngaji nihayah teu aneh, nu ngaran ngaji raudhah teu aneh. Tah si budak teh masantren beh jago ngaji, ditanya nahu sagilak, ditanya maani bade bayan sakicep, komo ditanya fikih mah ulah ditanya aing mah fikih mah tuh sapopoe aing mikih ih babarieun teh budak teh. Ya Allah ngan kabelah dina asal ngobrol asa pang pinterna tulak cangkengna geus lain dicangkeng diceli. Masya Allah mun aya masalah asa pang hebatna bae teu bisaeun kiai eta mah ka aing. Lamun aya naon sia mah ngaji teh kara kamari ka aing deuk ngaji naon. Lamun aya pasine ketrukeun ilmu sia jeung aing ambu. Iya horenganan ilmu nu hese mata ngomean eta dipanggil ku bapana sia ku aing di pasantrenkeun meureun 10-15 tahun mah aya kabeja sia teh bisa ngaji cak batur bisa ngaji teh cak aing mencak di mana ke masjid di mana dicarekan-nyarekan deui di mana kaciduhan jiduh deui di mana digrokeun teu nembalan sia marah di mana ngegerokeun batur nembalan batur teu nembalan sia marah can bisa ngaji kos kitu mah eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah mondok deui sia ka ditu mondok deui yayaan ku aing abah jageus beak cak jala ieu kaler sakaler kidul sakidul wetan sawetan masantren deui sia kos kitu mah can nanaon tamah kakarak bisa baca kitab bisa narkib bisa nakrir eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah ngaji deui sia ka ditu pangnuduhkeun atuh abah ka mana ku aing sia dituduhkeun ieu lalakon teh di Bagdad sia ku ari ti dieu berangkat sekitar 100 km didinya bakal aya jelema boga santrina ngan 3 teu meunang leuwih santri teh 3 bae aya anu maksa kadinya hayang 4 teh nu hiji kudu kaluar tah pasantrenan sia kiaina anu memehna ge geus eungap kieu amat ya aing mah santren ya biasa ra pasantren teh urang mah pan hayang ka nu loba santrina kabeh babari maling kerak ieu mah lain santren teh ku saeutik cenah santrina ya Allah ya Rabb
dilaksanakeun pesantren ka ditu ngaji lain ngaji amil jurumiyah lain ngaji sorop lain ngaji nahu lain ngaji ma'ani bade bayan ngaji teh digawe tuh angkatan taneuh tuh bawaan batu tuh sia itu tuh pindahkeun ka anu nurut we geus satahun teh geus satahun cek aing iraha ngajina kok gaji teh kieu bebe jadi ka bapana abah jagening ngaji teh kos kitu titah gawe atuh gawe mah mending di lembur digaji meureun digawe di lembur mah komo haju daftar ka AAT maka dia jadi pelayan tina teh digaji ge maling-maling kadu atuh tabah seperti eta cenah siapa teh ya teruskeun kesimpulanna nama teruslah 3 tahun didinya karasa si horeng ieu ngaji teh teka caritakeun ilmu-ilmu nu digaweanana aneh ilmu teh teu kudu deui kesimpulanna mah hasil ngaji kitu we ayeuna mah mun neuleuh nu saluhureun isin nu sahandapeun karunya nu paling hebat mun neuleuh awewe teu hayang awewe teh biasa-biasa we kos neuleuh kadal pan ari ieu mah dikiaikeun ku batur lamun aya nu ngiceupan jahe beuh komo si eta mah teu kudu dikiceupan ngiceupan sorang jeung deui nya mah lain awewe bae keboreuneuh ge dikiceupan brengsek ieu mah bajingan ki ato ulah disangka hebat kadeuleuna kos kitu kos kiai sarua teu meunang manggih nu bahenol tah ieu hayang neuleuh awewe biasa-biasa bae bari teu ngarobah tina sikap kestabilan diri jeung kanormalan horeng aya elmuna nu mantak Tuhan Syekh Abdul Qadir Luhur diangkat jadi wali kabelah dieuna Gus Dur diangkat jadi wali belah dieuna Habib Lutfi beuh nya kasep aya di nyana Habib aya di nyana pinter aya di nyana wawasan aya di manehanana pergaulan aya di manehanana endeuh saha awewe nu teresepkeun atuh ka Habib Lutfi mah aya kabeh di manehanana haju loba di nu harayangan baik kalangan syarifah komo kalangan ahwal mah apa manehanana haju hayang henteu apa teu normal anakan kapan sih ieu mah nu kanyahoan mah opat nu kanyahoan ku urang nu teu kanyahoan wallahu alam jajuri kabeh tah mah ilmu eta horeng nu hese teh Gusti Allah nu agung ayeuna geus karasa ya Allah neuleuh nu sugih biasa bae neuleuh pejabat biasa bae malah mun neuleuh polisi teh karunya sia teh bakal ka sorga apa ka neraka hirup kos kikituan mun neuleuh tentara teh karunya maksudna karunya sia teh bakal salamet apa teu cacak-cacak aing dikiaikeun ku batur bapak aing ge sakitu hebatna wallahu alam sebab hawa nafsuna masih gede keneh teu ngarahoun batur teh aing ye masantren teh geus datang ka dia balik ayeuna ka imah katingali ku bapana sieup kasiepanana lain deui eta ya Allah ya Rob ngurusan bapa pohara isuk-isuk lain ku pamajikanana di urusan teh ku anak nu tadi teh kebutuhan bapa misalnya hayang cai panas cai teh kopi manehanana nu tandang nyeusehan baju bapa teh lain ku pamajikan tapi ku manehanana segala rupa teh ditangkes ku manehanana hebat aing boga anak insyaallah alhamdulillahirabbil alamin hiji mangsa bapakna hayang dahar jeung hulu embe kebeneran sekitar 20 meter tidinya aya warung ngajualan hulu embe di timur tengah mah kitu kus di Arab akhirna meuli lah si anakna kadinya nunggus dikemas dipasak sakitu bagusna dijingjing ku manehanana kira-kira bangsa 10 meter deui ka imah dibongkar ku nya ku anak cokel matana di dahar mantep sorangan bae celina kunyana dipotong ke dahar letahna di dahar otak paneuna otak mantep heuh polo tak kudu boga polo mantap ke polo na ya Allah di dahar kene masya Allah geus eueuh nanaonan dibawa ku jada ka imahna bah ya hulumbe alhamdulillah dibuka ku abah kaget
ayo matana ka mana pecak bah matana bah embena pecak ai celina embena torek bah ai letana ge eueuh tawauhan bisu bah embena bah gagu dibuka ku jan aja polo lagi eueuh ieu nya eta atuh bah cenah bedana teh embena teh keur hirupna teh botak eueuh nanaon cak bapana tuh balikeun deui ka ditu balikeun aing teu kadahar naon balikeun ka ditu bah perjanjian anu boga warung di mana barang geus dibeli cacat sakumaha cacat dage tidak bisa dikembalikan deui atuh sia bodoh amat wallahu alam kula nu bodoh atawa tukang warung atau apa nu bodoh sia masih ieu kumaha ieu baja aing ieu hayang kulu embe ku sia dibere embulu embe ku sia ti dituna kieu bah beureun kieu maksudna mah bah ai kolot mah beureun wasok ngadahar barang nu bagus-bagus geus be keuna anak bah meureun ngadahar nu ngeunah kolot malah atuh cukup we tulangna goblok sia ka aing sok kumaha naon meureun kitu bah ja meureun aya babasaan kolot mah lamun boga anak ngeunah tapi anak mah mun boga beuh kolot nyang carung kolot mah lamun boga anak teh tah jeung sia tapi anak lamun boga indung teh jeung bapa titah di imahna ngan titah ngabujang mak di dieu bae nya seuhan tah budak siga hebat abah di dieu bae nya jeung kula tah atuh paculan-paculan sisi imah goblok teh coba diserang ka mah lain di Pandeglang KTP nama urang Pandeglang tah ieu kolot sugih anak ngeunaheun tapi anak sugih wallahu alam sebagian akhirna ieu anak dan sarekan bebeakan ku bapana cicing bae bahkan katampiling sagala ku bapana teu ngalawan ai kos kieu mah anak teh buang kawara ku aing sia dipasantrenkeun diajikeun deui tapi ternyata sia ka aing teh geus ngalojokeun gas ku aing sia dipenjarakeun sia mangga bae abah akhirnya dipanggil hakim sageus dipanggil hakim cak hakim aya naon bapak anak bangkawarah ngahina kukula geus diselidik ka tukang embena ternyata di ditu nama bagus tapi ka abah ieu ka abah beha ku jana kabeh ieu mah lain masalah dagingna lain masalah nanaonna tapi masalah penghinaan anak kakolot penjarakeun akhirna si hakim teh keke tanya heula maningan ge proses ulah main penjara bae proses heula geus di imah bae prosesna ulah kudu di kejaksaan mangga proses coba ceng ai maneh saha ngaran abdi abid ai maneh ieu lalakon hirup kumaha mimitin abdi di pasantren ke alhamdulillah malah nambah deui abdi masantren teh ari ieu titah meuli hulu embe haju kunaon ku aceng di daharan kieu abdi teh boga amanat ti guru abdi hasil masantren meunang nita abah masantren teh hiji eta mata teh ku abdi teh dicokel teh maksudna ngaisyarahan mata abah teh ulah jelalatan bae sebab abah manggeus kolot ge teu meunang manggih nu eplok cendol pagi asal anu pinarepna gede bae haju ngabanding-bandingnya di imah asana imah lain deui ieu marada gedean ieu tah pikiranna kitu bae tah anu badak abdi meunang isyarat ti guru abdi cokel mata anak memeh nyokel mata abah jeung memeh mata abah dicokel di akhirat mending diisarahan ku nyokel hulu bel cak bapana luhur emosi eta iya aya teh ceuli pan abah masa popoe teh ngadengekeun dengan gitar bejeng suling teu eureun abah mangkaning abah teh geus kolot mun isuk pageto maot meureun teh ceuli bakal diproses di jero kubur teh ieu teh 24 jam teh dipake sare sabaraha jam dipake ngadengekeun naon sapopoena sedengkeun umur teh meureun 50 60 70 tahun ieu bakal kumaha teh ceuli cak guru abdi ceuli sing hade torekan lumantar ku abdi diisarahat ieu ceuli embe teh dipotongkeun abah ulah terlalu ngadengekeun permasiatan cak bapana luhur oge teh sia tah ilmu teh tah pandang bapak eta letah diadu-adukeun kiai jeung kiai ngadu usum pilpres terepeh nu jadi presiden jeung nu jadi wakil geus beres kiai jeung kiai anu can sasalaman gara-gara letah polisi jeung TNI terepeh nu jadi presidenna al mulya nu mulya Bapak Presiden Jokowi dihandap can sasalaman aya anu masyarakat jeung masyarakat ustad jeung muridna ngancam mun sia teu milih nomor hiji moal aku jadi murid sia ku aing si itu da geus jadi presiden si ieu na can sasalaman letah ndeu kumaha ieu lalakona ndeu kumaha
batur anu jeuk jadi inohong, batur anu deuk jadi presiden, batur nu jadi wakil, urang nu ribut dibere sabaraha duit sih sebenarnya mah Haji Pendi kamari 4 juta ka neraka. Ya Allah, rugi amat ya Allah. Ai batur bakal neraka ge mobil, batur bajabatan ai 4 juta Gusti geus ulah milu balik jeung aing sia teu hayang aing. Tak ukuran ada jeung urusan anak kos kitu. Ya Allah ya Rabb, horeganan ilmu tinggal ilmu, mun encan datang kana ilmu nu tadi dicaritakeun kitu bae di mana bae. Henteu kudu ka gunung, henteu kudu ka leuweung. Di zaman Pak Harto, di zaman Belanda nu diangkat jadi waliullah loba. Di zaman Inggris nu diangkat jadi kutubul aulia Ambalaya. Di zaman Denmark Ambalaya, cerita seputar Banten orang cerita Inggris, cerita Prancis, cerita itu Portugis, cerita Belanda, cerita RRC, terakhir cerita Hindia jeung Arab, cerita Banten, berarti cerita eta. Ketika orang nyaritakeun Banten, aya bahasa Belanda anu masih kene datang ke ayeuna. Paseban teh bahasa Belanda, poci bahasa Belanda, ketel bahasa Belanda, jamang urang makan baju ayeuna, jamang bahasa Belanda. Nah ieu teh bahasa Belanda. Ambalaya cerita Banten, berarti orang cerita negara-negara anu tadi. Nah baheula di zaman Belanda aya Paseban, di samping aya Paseban teh aya lapangan jeung Paseban teh digunakeun ku Belanda paranti nyokotan hasil bumi. Cicing di Paseban berikut sekretarisna harap paranti ngumpul-ngumpulkeun hasil bumi pare teh terutama lada asli hasil Banten anu geus kacelun kaun-aun kakoncara ka mana-mana kelasna lain nasional internasional. Dikumpulkanlah di dinya, dibagi ku Belanda, dibawa ku Belanda, urang namangan setik etalah Paseban baheula. Tah eta lapangan seperti eta, mana masjid nu eueuh lapanganan, mana kecamatan nu eueuh lapanganan, mana desa nu eueuh lapanganan. Urang teh mun nilik lalakon Banten seperti eta dijieun ku ari ku aat Paseban tah paranti nampung jelema nu deuk ngadahar kadu. Ieu Paseban kan, Pasebanna baheula mah lain kieu, Paseban model Banten. Tah ieu Belanda teh seperti eta. Ya Allah ya Rabbi, kelahiran Kangjeng Nabi tanggal 20 April tahun 500 sekian. Gimbir musyrikin dengan kelahiran Kangjeng Nabi. 12 Rabiul Awal Senin lahir Kangjeng Nabi, karak lahirna wungkul kafir ge saralieun. Musyrikin teh geus gimbir sieun. Sinar Kangjeng teh terus nyinaran Mekah, nyinaran Madinah. Nyinaran nu sakumaha tadi kaunggulan Kangjeng Nabi teh hese dibayangkeunana. Jelema wari daek diuk di dieu ye, daek diuk di dieu. Lamun lain aya sinar Kangjeng Nabian moal daek. Terdorong tina sinar Kangjeng Nabi, daek diuk di dieu. Harapanana tetap hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi. Naon bae anu terjadi, macet jalan bodoh teuing, batur mah lain neuk muludan, ieu aing mah neuk muludan. Kunaon eta hayang menang syafaat Kangjeng Nabi, hebat amat eta Kangjeng Nabi. Kahebatan Kangjeng Nabi, dakwah Kangjeng Nabi teu kudu dicaritakeun, kaistimewaan Kangjeng Nabi baheula. Di mana lempang Kangjeng Nabi mah ieu eta tanda jeung ciri karasulan Kangjeng Nabi. Ieu Kangjeng Nabi geus pada apal urang menyaritakeun berjanji, nyaritakeun teh kahebatan Kangjeng Nabi, sinar Kangjeng Nabi, datang ke perang Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi perang, musyrikin Quraisy, Yahudi Madinah sararieun kabeh ge asana aing pae, sahabat mah perang pae surga. Tapi musyrikin jeung kafirin pae beuh harapan sama sekali. Di zaman Kangjeng Nabi mah sahabat teh pedangna teh dikarariekeun wae teh disarangkaan, cicing di hareupeun imah, cicing di sisi jalan. Maksudnya naon ngadaguan iraha perang. Ketika instruksi Kangjeng Nabi perang, begitu perang aya informasi salaki bibi maot. Alhamdulillah rabbil alamin, sorga ti heula. Saurang deui babaturan maneh perang di medan laga ceurik nya nama. Kunaon maneh ceurik? Sedih lain, kunaon teu aing nu teu heula pae. Zaman sahabat urang limun ningalina sirah kehebatan himmahna dina li'ilai kalimatillah seperti eta. Pahayang-hayang perang teh embung katinggaleun paek teh ngeunaheun rarasanana ka sorga ti heula.
gimbir perjuangan Kangjeng Nabi itu seperti eta, diteruskan perjuangan Kangjeng Nabi ku sahabat, teruskan ku para tabiin, teruskan atma tabiin, datanglah dibawa ku Maulana Hasanuddin ka Banten, diperjuangkan ku Maulana Hasanuddin, lanjutkan ku Syekh Maulana Yusuf nyin masjid Syekh Maulana Yusuf di Banten teh, diteruskan ku putrana sampai ka Mafahir, sampaikan ka Syekh Muhammad kabelah dieuna, diteruskan ai eta ku Abu Abdul Halim, eta teh sinar Kangjeng Nabi nu diteruskan di urang. Ari eta ku Abu Yad Sidahu guru urang sarerea, ari eta ku Mama Sanja, ari eta ku Ki Bustomi, ari eta ku Ki Prawira, ari eta ku saantero kiai, eta teh sinar Kangjeng Nabi anu terus malandang. Banten boga sejarah lain sakadar di Banten tapi di dunia. Mun urang nyaritakeun sejarah Banten teh kajawaraanana, Banten sadunya ulah sa Banten. Lain sa Banten kula geus carita tadi, cerita Banten, cerita Inggris, cerita Banten, cerita Portugis, cerita Banten, cerita di Denmark, cerita Banten, cerita Belanda, cerita Banten, cerita Arab, cerita Banten, cerita India, cerita Banten, cerita Cina. Masya Allah, pergerakan Syekh Maulana Hasanuddin berhasil. Ya Allah ya Rabb, anu nurut ke Syekh Maulana Hasanuddin jadilah nuturkeun Syekh Maulana Hasanuddin di Banten. Banten lama aya sebagian masyarakat Banten anu henteu manut ka Syekh Maulana Hasanuddin, berangkat kana ka selatan jadilah Baduy. Nah lamun urang neule udeng-udeng aat Baduy asana ieu mah ilmu Baduy ya. Tah ieu Baduy nu teu nurut. Ya Allah ya Rabb, lamun urang nyaritakeun seputar Banten saha nu teu kataji, utusan Demak ka dieu diutus melalui Syekh Syarif Hidayatullah, diutus ka dieu Syekh Maulana Hasanuddin bergerak jangan nanjarkeun agama Allah di Banten teh. Ieu teh lain semata-mata utusan aranjeunana, utusan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke ayeuna masih keleh Kangjeng Nabi teh terus bergerak melalui ahli-ahli Allah, melalui kiai-kiai nu di jero qalbuna aya ikhlasan. Luhur agama Allah dicekel ku jelema nu ikhlas, luhur agama Islam dicekel ku jelema nu teu hayang ieu jeung itu hiji be agama. Luhur agama Allah lamun teu ngalirik kana dunia, kana jabatan, teu ngalirik kana naon, hiji be Allah jeung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kabehan hadirna di dieu teh disaksian ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu disaksian ku Kangjeng di akhirat urang dibere syafaat. Sakitu kan harapan urang. Nah etalah tadi lalakon teh cak bapana tadi da babana teh ku aing teh di penjara, ternyata horeng pinuh ku isyarah nang abah teh abdi teh kikituan teh melalui guru abdi. Nah iyalah bah satungtung mata masih keneh dedeulean nu ieu urang dek bergerak ngaluhurkeun agama Allah, masih lulak lirik kana dunia, lulak lirik keagungan mata ieuna ulah dideleukeun kanu ieu bah, dideleukeun kanu itu. Satungtung celi didegekeun kanu biasa cara kuari bah, dek bergerak melalui yayasan, melalui majelis tali pondok pesantren bah, atuh pasinina dunia bae jeung keagungan kemuliaan celina bah, celina rorek bah, celina kitu keneh irungna, kitu keneh letahna, satungtung letah masih keneh rarasa anu ieu moal luhur agama bah. Tah ieu abdi teh beunang isyarah ti guru nu mantak matana bentakeun tapi lain bentak ka dunia, decelina degekeun lain urusan dunia, kitu keneh lisana ulah urusan lisan dunia. Nah nu bergerak di Indonesia walisana lamun cara mata urang jeung ciri urang moal luhur. Syekh Maulana Hasanuddin bergerak di dia lamun masih keneh mata kos urang cili kos urang moal luhur. Urang kataji ku abuya urang Masya Allah wahara hese nurutanana sebab matana geus lain dedeulean kos urang, dedengeana lain kos urang. Urang ningali Mama Sanja ge zahirna mah biasa bae, beuh moal ribuan anu ngaji teh ja alfiah mah sarua kitu-kitu keneh surahna kitu-kitu keneh, tapi kok berbeda dedeulean ieuna jeung dedengean ieuna geus lain dedeulean cara urang jeung dedengean cara urang. Lelengkahanana ge geus lain cara lelengkahan urang. Alpiahna akur dibaca kadang-kadang semula lagaan, tetapi kok lain deui Fathul Muin nu dibaca ku urang jeung ku guru-guru urang anu ikhlas lain deui. Kok dicaringin bisa ribuan sih padahal Fathul Muin akur bae, lain deui dedeulean ieuna jeung dedengeanana. Masya Allah mun geus datang ka dinya luhur agama. Nah ya hiji awewe di Baghdad ngaranna Nyi Malikah,
eta mah awewe ya Allah ya Rabb bae pare saja saya tamang sadang bandingan lagi saya irungna mancung ya Allah ya Rabb ieu pipina ngadaun seureu ya Karim pandi-pandi gelang mah daun angka daun matana bentik ya Allah ya Rabb istilah parahyangan mah ieu tah halis da ngajeler paeh gadona ge endog sapoto pandi serang mandog hiji ya dijualan deh endog lagi tah haju ieu da lenggik sakumaha biola masyaallah ieu bitis teh bitis ngabuah jantung cek urang Bandung mah di dieu mah pan buah nangka mah lulu wow harata ieu geulis nu paling hebat warna kulit disebut beureum lain disebut hidung lain disebut putih lain masyaallah mun urang nyaritakeun warna Kangjeng Nabi abyadu syarban bihumratin putih kemerah-merahan urang mah hese nyaritakeun di urang mah ka Madinah gerage ningali bulah awewe ningali lalaki umur 20-24 tahun beuh nu kasep eta di Madinah ulah ka Madinah ningali eta kasep amat barang deuleu babarang jeung yo ieu mah kos kieu mah lain jelema juri ka saleh mah di Madinah karasep mah masyaallah Karim inget boro Kangjeng Nabi na umatna di zaman ayeuna bae nu kasep masih ambalaya keneh pohara komo Kangjeng Nabi nah ieu awewe nya Siti Malika pohara geulisna haju di samping gelis sopan ngomongna lemah lembut hiji lalaki nu henteu tertarik pan aya di Pandeglang mah geulis ge ka mana dia atuh kaget urang ndek daek ya henteu ka mana dia bau burak parah tah eta saware ieu mah masyaallah lemas ngomongna bade ka mana aduh abdi teh bade ka sareng saha kan geuna kan ngeunangeun ka dieu ka jantungna aku malah mun kieu mah ngiring atuh abdi atuh paeh di dinya nya mah ieu geulisnya saya Allah ya Rabbi ngan hanjakal kagelisanana dijualan horenganan jadi WTS Masya Allah Karim istilah baheula WTS teh kabelah dia nama perek kabelah dia deui mah eta teh cek urang Garut mah cek urang Bandung ublag ngaranna cek urang dieu mah ngaranna naonna atuh nyahoan ente mah ja posok meureun jablay hebat tah tah atuh kulataran geulis beuh target lagi Masya Allah Karim mun kuari mah Syahrini sabaraha sapeting 1 juta balikeun balik teu nyaho harga teh mah budak ye teh baru Gunung Karang mahal hargana ya Allah ya Rabb pokoknya mah kelas bos kelas pengusaha kelas pejabat ya bangsa ti camat ka handap moal diladenan ti bupati ka luhur karak eta ge lain saya ti bupati gubernur wow komo bangsa polisi-polisi mah nya keamanan nya ngamankeun nya ngilu saraya aja saya polisi mah heula tapi kuari mah leuwih parah nah iya nah ya si Malika teh pohara amat Masya Allah Karim watu nu kontrak sapeting nu kontrak seminggu nu kontrak sabulan atuh laku da luar biasa geulis da lain alagaan geulis da lain alagaan ya Allah ya Rabbi nah ieu si abid tadi santri anu geus hebat teh neuk naklukeun jelema dakwah di kelas biasa mah babari cek si abid dakwah anu make punggang panggung mat lah tama biasa dakwah ngadakwahan jelema-jelema anu henteu kabair mah gampang ye aing mendek ngadakwahan sia ya ku aing coba ku aing dibeli sia ku aing hebatna si abid dakwah teh lain di panggung aja dibayar lain sia batu muludan teh geus dibuludan sapeting 10 juta berarti 3 peting 30 suara teh atuh sia mah neraka dakwah kos kitu mah atuh hei tah ieu mah lain ieu mah ya Allah si abid dakwah ditanya neng sapeting hayang sabaraha harga termurah 100 dinar sadinar teh ya 4 gram emas kira-kira lamun 100 kali 4 berarti sabaraha 100 hargana mun kuari sagramna teh 700.000 jadi sabaraha cepet aing percaya ka sia nu bener sia paingan rugi bae tak dagang teh nyaun ke harga blon tuh budak ya Allah ya Rabbi beli cek si abid beli nyahuan nyana bahwa eta teh santri nyahuan si Malika teh bahwa eta teh ustad
kodek meuli. Oh ustad akhir zaman mah kieu meureun ieu. Iya geus dikolektif we kunyana. Wah berarti kiai akhir zaman mah kos kieu ieu. Wah mantep ya akhirna siap beli dibawa ke tempatnya, datang ke kamar ngerokok heula, minum api-api minuman keras, padahal mah kos kieu we ieu teh aqua di hebat-hebat tetep we cai tiis cai gentong itu tah beres langsung malikah bubuka mimiti buka bajuna katembong rembai buluna mulai sebalik teh si Abid gewe heula ngarokok teh pemanasan heula training mulai ya ngadeukeutan aya dicekel mah dicekel biasa sukuna terus pencetan ka dieu teh langsung BH-na dibuka insyaallah si Abid gewe si Abid deh insyaallah ieu kieu meureun lalakuan teh batur teh nya cek hatena lalakuanna teh kieu meureun batur teh cek malikah Pak mau sekarang dibuka nih nanti dulu apemnya jangan dulu dibuka sebentar lagi atuh ieu mah geus kudu dicaritakeun bah numbungeun ge ditatarik atuh ditatarik teh kos kitu masyaallah pernah embereuneuh kuyana tah akhirnya geus kapetingkeun cekel kumanehanana bitisna dicekel ping-pingna cekel cangkengna kunaon eta malika jadi ceurik rembes cai mata ke neng kunaon jadi ceurik belayan kakak lain deui jeung belayan nu lain emang kumaha kitu aya nu lain mah beda di mana di belai teh haju maru ringkak bulu rada lain deui rasa panasna rada aya ieu mah kok kula jadi sieun aya naon sih ah jo biasa bae cek Abid asana henteu kajen ku kumaha ge kula dibelai ku nu sejen kula dipeluk ku nu sejen geus terbiasa lalaki nu korban dipelukan kaula geus lain hiji 20 mungkin 100 tapi begitu kakak Ka Abid ieu nyekelan kula lain deui kula jadi naon muringkak buluna lain deui bahkan ieu jadi kalaluar kesang kok aya naon ya nangtung nyana seunggeus nangtung BH dipake ke heula ulah ka dipake cenah nyana henteu lah cek yang lain dipake bae cenah terus bae baju dipake deui malah sakorodong ka dieu kok jadi kieu sih malika kula mah jadikeun pamajikan bae pat kula mah geus endeuk-endeusan jadi jablaina hayang jadi pamajikan Abid iya tuh nanaonan endek nanaonan kok kikieuan aya rahasiahan aya naon pangbukakeun rahasiana kula moal meunang balik ka kakak moal dibuka ieu kunci lawang lamun encan dibejan aya rahasia naonan sehingga kula kok jadi kesangan jadi lain deui perasaan jadi lain deui berbalik birahi kaula nu tadina poho ka akhirat kok kuari jadi inget ka akhirat aya naon ieu begitu dicaritakeun cek Abid kula ieu selalu begitu ngadenge anjeun terus bae dihajar maca sholawat bae terus kula berangkat dedek ngadakwahan anjeun maca sholawat teu eureun-eureun kula terus maca sholawat mun tayang ka Allah bari nu digambarkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi Yusuf disalametkeun tina kejaran Siti Zulaikha lamun baheula di Bagdad aya nu disalametkeun tina kejaran wanita lamun baheula aya nu disalametkeun di Uspan tina kejaran wanita yang loba-loba wali Allah maka kaulah dek naklukan anjeun melalui sholawat ka Kangjeng Nabi jak Kangjeng Nabi teh ditinggaliana lain teh cara urang maka kula nyambat ka Kangjeng Nabi melalui maca sholawat coba kukula dek diragapkeun ieu hasil sholawat kaula ka awak anjeun paingat cek balik kula mah geus bae ieu mah embung ke kumaha hayang dikawin bae ye kumanya kula ngawin kos kitu ye awe nu sejen loba de gratis cek atuh gratis ge emang aat atau ada di gratis kan siap jasa dong nah iyalah akhirnya terus badahana baralik sagesa baralik nah di ijazahan sholawatna burdah
Mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Eta sholawatna Min tadakuri jiranin bidhi salami mazajtada manjara min muqlatin bidami. bahar basit deku kumaha ngabaharkeunana terserah nu jelas mah eta. Nabiuna al-amiruna fala ahadun abarra fi qawlila minhu wala na'ami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Urang mun hayang ngimpi ka pangijeng Kangjeng Nabi bae maca sholawat maulaya tur maca na'am saro sareupna. Na'am saro taifu manna wa farqani wal hubbu ya taridul ladzati bil alami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ngan syaratna hiji boga wudu, dua hadiah heula ka Imam Busiri, tilu hadiah heula ka Al Mujiz nu ngaijazahkeunana, tilu macana make bahar basit, opat tambahan make maulaya, nomor kalimana kudu ngarti kana maknana, nomor kagenepna dibacana sareupna insyaallah. Sok geura ge. Urang cinta ka Kangjeng Nabi bandingkeun ka cinta urang jeung ka mobil. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Kangjeng Nabi urang jeung motor urang. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Nabi urang jeung jabatan urang. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana jeung keagungan. Cinta ka Kangjeng Nabi jeung sawah gedean mana ya Kangjeng Nabi nu aya di kalbu urang. Urang cinta ka Kangjeng Nabi hayang syafaatna gedean mana Kangjeng Nabi nu aya di hate urang jeung ruko urang. Masya Allah Karim. Mun dibandingkan seperti itu, seperti eta tanya diri orang, datang ke mana atuh cinta orang ke Kangjeng Nabi teh? Ja urang mah atuh pohara jasa, motor mah dibelaan ku urang, Kangjeng Nabi mah dah henteu. Mobil mah dibelaan ku urang, Kangjeng Nabi mah diapilainkeun ku urang. Sawah mah dibelaan ku urang, Kangjeng Nabi mah dibiasakeun bae. Neu kumaha atuh perjuangan urang ngajungjungkeun ka cinta urang ka Kangjeng Nabi melalui naon atuh? Melalui naon? Jadi banding-banding teh geuninganan ngan sakadar aya ngaranna bae di Kangjeng Nabi teh dina kalbu urang, ai perjuanganna mah da eueuh. Gulak-gilak urang teh atuh. Kamari ieu masantren bisa ngaji alhamdulillah boga santri 10 istiqomah jang ka akhirat teh luar biasa lantaran kabitah yang kabeli motor jeung mobil ngagilek jadi yayasan. Eta mah di Tangerang. Di dieu mah teh di dieu mah. Teu beda tuh dek kumaha Kangjeng Nabi na dek di mana. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi hese teh kumaha hese ieu aya ngabuktikeun agungna Kangjeng Nabi cara sahabat Kangjeng Nabi nyarita la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa min ahlihi wa min malihi wa minan nasi ajmain. Dibuktikan kisku Siti Nusaibah aya hiji sahabat awewe garana Nusaibah bin Ka'ab boga salaki ngaranna Said. Tenang di dapurnya na Saidna keur hese ngeunaheun jasa jadi sahabat teh nungguan perang. Kadenge rombongan sahabat bleg kadenge rombongan kafir deg. Siti Nusaibah kaget pasti ieu peperangan kajen kukumaha ge. Ieu teh peperangan kajen kukumaha ge. Dihudangkeun perang Uhud. Kak, kasalakin. Naon? Rombongan kafir geus berangkat ternyata deuk merangan muslimin Muhammad jeung sahabatna. Kurinjal bae hudang. Kunaon lain aing cek nya nu ngadenge endahan sia. Aduh, tinggalin aing. Gegeraan make baju kere, berangkat naik kana kuda. Set, tinggalin pedangna diangsongkeun ku pamajikanna cek Siti Nusaibah ka ieu pedang ulah waka pulang lamun can menang Kak. Berangkat Kak. Doakan ya berangkat lapor ke Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi berangkat silakan perang perang Uhud gugurnya di Benan Laga diutus ku Kangjeng Nabi babaturanana dijakeun ka pamajikanana gugur kitu di Benan Laga datang waalaikumsalam aya naon kabar naon salaki gugurnya alhamdulillahirabbil alamin kok alhamdulillah neng geus ti heula ka surga kula pasti kaajak ya kan. Gas, gara balik deh ka ditu. Ieu besi Siti Nusaibah. Kadeuleu ku anakna ngaranna Amar. Ma, kunaon ngalamun? Abah maneh gugur di Medan Laga syahid. Amma mah ieu mah bungah jasa emak mah. Atuh kok ngalamun? Eueuh deui kirimkeuneun ka ditu. Ieu saha nu kudu dikirimkeun? Jangan luhurkeun agama Allah. Cak Amar, abdi mah umurna 15 tahun. Siap-siap ka ditu. Lain siap-siap teh. Masyaallah ieu anak emak caknya. Doakan mah berangkat jana. Masya Allah mana seserian we. Masya Allah cek lagi anak aing ngaran Amar persis bapak amat persis saat ngalah ka Arif ya mah
bal perkaduan anak bal hebat tamat ya mangges. Nah ieu peperangan dah berangkat lapor ka Kangjeng Nabi Amar mana ieu geus aya izin ti ibu justru ieu teh kula teh meunang izin ti ibu sok perang berangkat das gugur deui di medan laga bejakeun cak Kangjeng Nabi ka mana ka ditu bejakeun deui aya naon Amar gugurnya alhamdulillah rabbil alamin abahna jeung anakna geus aya di sorga ngalamun nya na kieu beka panggih deui ku Saad anak nu pangbungsuna umurna 12 tahun cek Saad mah kok ngalamun sih lain ngalamun sedih mama naon tuh eueuh kirim keuneun jang perang abah sia geus gugur kakak sia geus gugur ieu saha nu dek dikirimkeun deui ieu inget ka Kangjeng Nabi na masyaallah kabayang be Kangjeng Nabi jeung para sahabat keur berjuang mah lamun kula ka ditu kumaha emang sia aya perang atuh lamun abah ka sorga kakak ka sorga manja kula kudu tinggalin ka sorga je ayo berangkat ka ditu berangkat umur 12 tahun berangkat menghadap ka Kangjeng Nabi aya naon maneh Saad kula ieu geus siap awak kula dipake berjuang maneh mah budak kajeun asal aya izin bet tuan emak kula geus izin ayo guys berangkat ke medan laga wah luar biasa kancolahna di medan laga tapi didelekeun bae kan ku musyrikin ku Yahudi sia budak leutik dihajar sia ku aing bener bae dihajar di tukang jeget saat gugur di medan laga bejakeun deui ke mana Usaibah saat gugur abahna di sorga anak sulung di sorga nu kadua di sorga nu katilu geus PAKB cek di sorga kabeh ieu dah tinggal aing kuda dikaluarkeun deui set nyana make baju kere awewe naik kuda berangkat lapor ka Kangjeng Nabi ya Tuhan ieu bakal pemajikan saya bener nek ka mana milu perang kula awewe mah teh kudu bilang ka medan laga ka ditu cicing we di dieu ngurusan teu abdi mah hayang perang bae kajen kuku mage izin bae ti Tuhan atuh mangga bae indek mah berangkatlah perang kancolahna di medan laga ngaluhurkeun agama Allah nu kadeuleu teh Kangjeng Nabi jeung para sahabat keur ngaluhurkeun agama Allah beak kahajar ku pedang beak ieu na leungeunna potong ieu na potong sukuna potong beak kabeh beres perang Kangjeng Nabi ningali Said Amar Saad jeung mana rep di luhur mendung anu pohara sigarek hujan Kangjeng Nabi nanya ka sahabat anjeun apal henteu itu di luhur teh reuk muhun itu di luhur teh mega muhun katigali kumaha mega eta teh seluruh malaikat salangit ngalayan ka mayit nu ieu kulantaran hatena eueuh deui nu dipakekan cinta iwal ti kaula kula ngucapkeun la yu'minu ahadukum teh termasuk iman nu sampurna salah sahiji arajeun kabeh hatta akuna haba ilaih sehingga kaula nu dipake leuwih kapake karesep min nafsi tibatan awakna ieu modelna min malhi tibatan hartana tah ieu modelna min ahli tibatan ahlina tah ieu modelna minan nasi ajmain tah ieu modelna dilayadna geus lain ku gubernur dilayadna geus lain ku raja dilayadna geus lain ku bupati komo ku polisi mah mun bisa mah urang paeh ulah dilayad ku nyana ku tentara gitu keneh lah nanaonan maca sholawat moal aja ulah kitu cenah kiai hai nyana maca sholawat tuh masalah ngan bisi urang datang ka dinya mah priwit bae kitu nah tuh loba polisi ge nu hebat nu hebat tuh masalah tah ieu lah dilayadna ku malaikat salangit nu ngomongna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu lah perjuangan Islam teh kudu Kangjeng Nabi teh leuwih dipake ka cinta batan dirina leuwih dipake ka cinta batan hartana leuwih dipake ka cinta batan ahlina leuwih dipake ka cinta batan manusia sakabehna ieu mah jang ngabandingkeun urang geus datang ka mana cinta ka Kangjeng Nabi jeung ka diri urang eta Sidina Umar teh Sidina Abu Bakar kabehan ngobrol jeung Kangjeng sengaja ngobrol ya orang Arab nu rada jauh baduy Kangjeng Nabi nyaritakeun sorga Kangjeng Nabi nyaritakeun neraka cariri Kangjeng Nabi nyaritakeun sorga seuseurean kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh nyaritakeun almarhum aman ahba seuri kabeh balik ka ibahna masing-masing nu urang Arab baduy teh nyaritakeun ka keluargana carita neraka asa di neraka jeung Kangjeng mah carita sorga asa di sorga jeung Kangjeng mah tapi orang indah da cerita jeung Kangjeng mah ge bakal dibarengkeun jeung dipake ka cinta urang pan cinta susurian jeung keluarga isuk susurian deui tilu poe nyana ngarasa munafik loba susurian kapanggih jeung Sina Abu Bakar mun kula mah munafik kunaon asana ibadah teh sabaraha tapi asa di ka sorga bae munafik asa deui kula ge sarua ceuk Abu Bakar asa aya bae ta bahasa Kangjeng Nabi heuh bejalah ka Kangjeng Nabi
sagasa bebeja ka Kangjeng Nabi, cek Kangjeng Nabi bagus masalah. Cek eta urang Arab teh, cek urang Arab. Abdi mah nyaritakeun sorga, asa sorga, nyaritakeun neraka, asa neraka. Ieu teh kieu ye, nu paling dipake karesep bahasa Gusti almarhum aman ahaba. Jol Sidina Umar, cek Sidina Umar teh. Cek Kangjeng Nabi Umar, aya maneh cinta ka kaula? Wah atuh lain cinta deui. Cintaan kasaha maneh jeung ka kaula. Kula mah ayu sajen mah geus bakal katuan bae ngan ka awak kula mah cintaan ka kaula. Lah cek Kangjeng Nabi, kos kitu mah neraka. Cek Sidina Umar cintaan katuan awak kula mah bukan diwakafkeun jang tuan. Tah lamun kitu sorga. Mun kitu sorga. Nah, kieu Umar. Ieu cak Kangjeng Nabi almarhum aman ahaba. Jelema dibarengkeun jeung nu pake karesepna. Kula alhamdulillah ngan cek Sidina Umar sakieu ayana aja kula mah. Abu Bakar gitu, orang Arab gitu, tenang cek Kangjeng Nabi. Saha sih manusia nu teu berdosa? Kabeh ge aya lain Rasul jeung Nabi mah berdosa bae. Ngan engke di akhirat ketika ieu jelema diwilah-wilah melalui bendera-bendera siqal ladzina taqaw ila jannati subhanahu hatta idza jaa wasiqal ladzina taqaw bakal digiringkeun jelema nu takwa ila jannati zumara ka sorga. Wilah rombongan aya bandera PDI aya, bandera Golkar aya, bandera PKB aya. Sia mantep deh itu mah. Tah eta mah ka neraka kabeh. Sok sia. Ayo sia. Ulah teagan bandera Golkar di akhirat mah. Aya ge bandera Sidik, bandera jihad, bandera adil, 9 bendera nu dibikeunan ku Kangjeng Nabi ka pemimpin-pemimpinna. Nah cak Kangjeng Nabi ulah sieun kula bakal aya di dinya. Saha jelema nu cinta ka kaula sanajan dosana loba engke ku kaula digerokeun ka dieu. Ditimbang amal, salat bagus, puasa bagus, barang ditimbang ka dieu bohong aya. Nipu aya pan sieun mah terus bae. Pokoknya hareuseul lah neangan kabeneran dinya hese. Geus ngampreh ge. Cek malaikat balangkeun bae kitu ka sore. Panjana cinta ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi na aya. Ieu si Pepen kan? Ayo ka dieu. Dia tetep kayak milunya di tukangnya gitu. Sugan teragak bae maneh mah. Tabah. Itulah. Jadi orang cintakeun ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng pernah nyarita almar'u ma'aman ahabba. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi caritaan nomor kahijina Kangjeng Nabi teh kamulyaanana jadi langit jadi bumi. Mun ditulis make mangsina laut, make penahna tatangkalan moal anggeus diartakeun kasampurnaan Kangjeng Nabi. Kasampurnaan Kangjeng Nabi teh urang cinta ka Kangjeng Nabi tembongkeun cinta urang melalui sedekah. Panjang mun aya carita tentang sedekahna, sholawatna bae ka Kangjeng Nabi. Salah sahiji jelema anu ngadawamkeun sholawat abid tadi WTS bae WTS luluh ku sholawat. Dina burdah lamun urang nyaritakeun burdah maca sholawat urang babarengan jeung para zolimin jeung para pemerintah anu ka urang suuzon baca sholawat. Aya hiji sholawat baca eta moal kukumaha pamarentah bakal ngahormat lantaran naon kadeuleuna urang lain urang tapi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukula geus dicaritakeun sakumaha tadi horeng Kangjeng Nabi teh perjuanganna luar biasa dibuktikan ku Siti Suwaidah. Urang Banten teh ahli perjuangan jawara ngaranna geus datang ka mana mun dibandingkeun jeung eta. Urang ngajawara teh ngaluhurkeun agama Allah geus datang ka mana. Nah, kulas tahun anu silam kitu memeh pilpres ziarah ka Habib Lutfi 5 mobil ieu mah rilu kabeh. Milu kabeh 5 mobil adik-adik kula keluarga milu kabeh ngobrol hangat aduh luar biasa jeung Habib Lutfi balikna dibere oleh-oleh kadu 2 dus atau 3 dus cek Habib Lutfi kiai sini nanti di rest area harap berhenti semua ini harus dimakan ya. Makasih Beb berangkat sampailah di rest area dibuka nu misleuk kadu bagus kabeh nu goreng Habib Lutfi di Pekalongan tapi meuli kadu lain di Pekalongan di tempat kaduna di paranti ukiran teh non Jepara teh kira-kira Habib Lutfi dek berkatan kula lain sia cuma kasih bae kan Habib Lutfi berkatan naon atuh geus sia tah mah berangkat meuli di Jepara bagus nomor hiji datang ke rest area dibuka kula mah ngadahar hiji mikir aya Habib Lutfi mereka kadu naon maknana aya sia tah mah teu ngarti mana
atuh mimiti sila haju cingogo haju kikituan beak sabaraha meureun atuh genderuwo kadu tah mah masyaallah sarua kabeh nu mikir ieu teh maknana naon kadu teh ya Allah ya Rabb kula memikiran aya Habib Lutfi teh teu salajarna mere kadu aya naon maknana dibongkaran unggal kitab can kaharti aya kitab Imam Jalaluddin Rumi dibuka ku kula kula seuseurean bae bisa ditakbir luar adalah syariat antara jero jeung luar toriko jerona adalah hakikat hiji nomor kedua luar adalah ulama su nomor kedua ulama zohir tapi anu berjuang nomor katilu ulama hakikat terakhir urayan Imam Jalaluddin Rumi luar eta adalah pemerintah antara luar jeung jero ulama su nu di jerona adalah ulama hakikat kata haji kukula dibukaan lah kukula urayan Imam Jalaluddin Rumi dina kitabna pas kula alhamdulillah zarah ka Turki meuli kitab di ditu hese dibacaan barang kagowar aya oh horenganan hayang seungit teh kos kadu kudu melalui cucuk heula panjang tama dongeng nu paling ngeri adalah cucuk eta pemerintah antara cucuk jeung jero eta adalah ulama nu deukeut jeung pemerintah di jerona nu seungit ulama nu jauh jeung pemerintah tah ieulah kadu dibukaan antara makna-makna nu tilu teh naon ieu teh cucuk ya Karim horenganan geus setengah 11 pelebah kaduna moal kabongkar ieu mah ieu setengah teu karasa ieu kaduna boh ieu parah ieu Habib Lutfi ku pinter tah Habib Lutfi mere kadu tidinya kukula teh terus we dibulak-balik eta kitab kadu teh kos kitu matak kaharti urayan seorang kutubul aulia Imam Jalaluddin Rumi tentang kadu hebat amat eta Habib Lutfi mere oleh-oleh teh kadu mantak kukula mun dicaritakeun seputar pilpres tahun sebelum pilpres hubungan kula jeung Habib Lutfi luar biasa eratna tetapi kadeulina kos nu akur kos nu beda kos nu akur kos nu beda masalah sampai pertemuan terakhir menjelang ka Mekah nyana meluk kula seuseurean bahkan loba amanat dan amanat iyalah karena kula memahami tina kadu horeng lain sakadu-kadunaat horenganan Haji Arif lumatak hebat lain bae di Pandeglang ieu teh suara Haji Arif teh lain bae di Serang lain Serang lain bae di Pulau Jawa ngaran Haji Arif teh di Jambi sajambi di Sulawesi Sulawesi di Malaysia sa Malaysia horenganan kaapikanana lain deui beuh Haji Arif mah anti lamun aya kadu nu pertama ragag dicokot anti milik maung Haji Arif ieu mantak hebat ngaran ka mana-mana teh atuh ngabogaan elmuna ai si eta mangorake dah di orang tuh Haji Arif mah Masya Allah kadu nu pertama ieu adalah ulah didahar ulah dicokot milik maung Haji Arif kumaha ieu jangan geus eueuh maungna atuh aya maungna marake kopeah kuari mah eta anggap maung we da ieu ge lain deuk mulu dan ka dieu teh ngarorowot ben sabenerna kita tadi geus gular-giler urang mamikiran takziman wa takriman ka Kangjeng Nabi nya mana lain geus kieu nu mana ye atuh emang ieu mah kos kitu genderuwo buah kedua ala ngan sing hade ulah bersuara ngalah buah kadu ilmuwan Haji Arif henteu sambarangan buah kedua ala ulah bersuara buah katilu mangga bersuara ge masalah buah nu kaopat hati-hati sebab naon maung teh horeganan geus lapareun deui maung teh lapareun deui nu terakhir jang maung deui asli leuweung kos kitu seputar Banten teh baheula teh perdagangan negara nu 5 tadi teh istimewa memeh orang Maroko datang ka dia berjuang melalui Batuta sabaraha orang Maroko nu gugur di Demak di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten nu mantak keistimewaan Banten geus teruji ilmu dugalana lantaran tilu urang Maroko nu ka dieu ulama gugur kabeh hiji Batuta nu hebat Ibnu Batuta terakhir orang Maroko anu berjuang di Banten anu deuk siap sagala-galana nyana neuleuh urang Banten geus nyingrai ka ditu melalui Maulana Hasanuddin Baduy ilmu di Banten teh pohara luar biasa terketahui lain sakadar di Indonesia tapi di dunia. Nah cerita ilmu perdagangan pohara sejarah geus ngajelaskeun kuari mah ilmu pertanianana nu mantak loba ngaran kadu di Pandeglang kunaon kadu loba ngaran kadu
Picung kadu, Merak kadu, Engang kadu, banen kadu, ambalayah tak kadu kula diajakeun ka sasaha ge eueuh nu nyaho duka boga sejarah baheula zaman perjuangan. Baheula balain Kabupaten Serang teh sawah nu mantak di dan Serang Belanda. Eta teh Serang teh cukuran Garut, Serang, cukuran di mah sawah. Mun dilalakonkeun tah jadi Kabupaten Serang, jadi Kabupaten Pandeglang, jeung lobana kadu eta teh gabogaan sejarah termasuk kaduna ge gabogaan sejarah anu luar biasa. Henteu semata-mata Habib Lutfi mere berkat tiludus nu sakitu lobana jeung baragus kabeh. Korenganan aya makna anu tersimpan dina kadu teh kunaon teh jeruk, kunaon teh apel, kunaon teh manggis, tapi kunaon kadu Habib Lutfi mere berkatna. Ai si eta mah tuh teh naon datang ka kuari kieu kitu-kitu bae. Sugan ngarti cucu kadu atuh henteu. Sugan ngarti naon eta kadu henteu jangan mah pokona mah bahkan ku ati ieu teh deuk dibere teh lain sakadar kadu tuh kadu nu disemen ge deuk dibawa kan leg-leg ku sia kabeh. Aku teu ngarti-ngarti dah ya Allah ya Rabbi aing boga babaturan ku kieu kitu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terakhir ieu teh haul Haji Arif. Tah tuh tadi teh perjuangan datang ke gugur di medan laga. Urang doakeun Haji Arif ge mudah-mudahan nyana berjuang lain lalagat. Kula mun dicaritakeun ilmu Haji Arif leuwih tibatan anak nyahona. Kula mun nyaritakeun ilmu Haji Arif leuwih tibatan aat nyahona kula insyaallah. Nyana mah nyaho teh ngan sakitu. Kula leuwih. Aya ilmu nu istimewana di samping ilmu pertanian, ilmu perkaduan, aya ilmu nu teu dikanyahokeun ku aat hanya sebeberapa gerintil nyaho. Lain jelema biasa aja Arif. Ngan kulantaran jamna geus jam 10:30 iraha deui waktu insyaallah tah urang ngabahas kadu jeung naon sebabna loba ngaran kadu di dieu jeung deui eta Haji Arif boga ilmu naon tah eta nu paling penting mah. Ngan ku ari doana mudah-mudahan Haji Arif dihampura sakabeh dosana, dicaangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru urang, bapak-bapak urang, bapak kolot urang, dulur-dulur urang nu maraot saantero nu haladir di dieu khususna umumna di Kabupaten Pandeglang Serang jeung Rangkas Bitung Lebak kabeh mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana. Dicaangkeun dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doakeun aat sakeluarga oge para panitia mudah-mudahan dibere jala lembar ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang hadir di dieu di akhirat mudah-mudahan disyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung urang mudah-mudahan maut husnul khotimah. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.